urang caturkeun heula palebe jeung tua kampung anu kalah boga niat rek newak munding di Imah Haji Rodi teh. Ayeuna patua kampung jeung palebe keur ngariung baradami jeung Mang Uyat katut Mang Tamin. Jadi yakin patua teh lamun Haji Rodi munjung ka siluman munding? Cek Mang Tamin kadenge mimiti nyarita. Ari yakin teuing mah henteu Mang Tamin. Mana ayeuna urang coang buktikeun. Carana urang kudu bisa newak munding anu aya di Imah Haji Rodi, tembal tua kampung. Emang di bumi Haji Rodi teh aya munding kitu patua? Panaraosan abdi mah teh aya kandang munding di dinya teh. Cek si Uyat hidu ngomong. Tah justru eta anu matakaneh teh, Uyat. Basa tadi kuring rek nyusuan Haji Rodi caritana mah. Tapi anu muka panto Haji Rodi teh lain Haji Rodi, malahan munding, pan aneh lain. Cek tua kampung. Si Uyat kerung aya rasa percaya aya henteu kana omongan tua kampung teh. Kitu deui Mang Tamin. Tapi manehna mah malah jadi penasaran. Geus ayeuna mah ulah loba catur heula. Mending ayeuna geuat cuang ka Imah Haji Rodi, cuang tewak mundingna. Engke karek bisa dibuktikeun nah bener tante Haji Rodi teh munjung ka munding. Cek palebe ilu ngomong. Nya, tapi sama meh newak munding ya, urang teh kudu bade meh heula palebe, kudu mateng urang teh. Lantaran munding teh kudu beunang, ulah sampai gagal. Cek tua kampung. Nu sejenna padang hauleng malikir. Teu lila Mang Tamin boga akal. Kumaha lamun kieu patua? Lamun tadi cek omongan patua, munding teh pan aya di jero Imah Haji Rodi ye. Jadi kieu cek kuring. Palebe kudu pura-pura uluk salam ayeuna teh. Keterokan panto Haji Rodi, tah sugan bae anu muka panto teh munding deui. Lamun mundingna keluar, kurang ti luar eta munding teh kudu dieurat. Kumaha satuju teu? Cek Mang Tamin. Bener kuring satuju pisan. Cek tua kampung. Tuluy opatanana rangtung. Ari Mang Tamin ka jero imahna heula nyokot tali pikeun ngeurat munding. Teu lila Mang Tamin kaluar deui bari geus siap-siap ngajengjing tali. Saterusna pring kabehana arindit rek ka Imah Haji Rodi. Di sejen pihak sawaktu jeung tua kampung tur nu sejen arindit ka Imah Haji Rodi bilebe anu harita geus make baju sutra jeung wujudna robah jadi munding gede. Manehna ge sarua ke leumpang buru ka Imah Haji Rodi. Bilebe boga maksud rek minta tulung hayang pepegatan jeung palebe. Sampai di hiji tempat bilebe eureun heula lantaran awakna ngarasa hareudang. Jeung tuurna ge asa karasa leuleus. Lila mah hareudang oge make baju sutra teh geuning. Pedah make rangkepan sugan. Gerentas bilebe. Bilebe tuluy diuk dina hadapeun tangkal. Namun aya zaman nempoeun mah pasti kateponna teh munding gede keur depa dina hadapeun tangkal. Tapi ari bilebe mah teu ngarasaeun kana hal eta teh. Malah kumanehna mah karasa resep tu geunah make baju sutra. Keur mah keur kitu ujug-ujug pikiran bilebe teh asa jadi nyariwang. Ayeuna lamun aing minta tulung hayang pepegatan jeung si Sarmadi, pan aing teh meureun rangda. Sedangkeun Haji Rodi oge panduda. Baheula keur ngorana pan Haji Rodi teh pernah hayangeun ka aing. Kan meureun ku si Abah teh harita teu meunang. Da harita teh pada Haji Rodi teh pan baheula nama anak jalma teh boga. Sugan bae atuh lamun ayeuna nyahoun aing rarangdaan mah Haji Rodi teh hayang gede ka aing. Ku aing moal ditolak ayeuna mah. Keur mah masih geus kolot ge Haji Rodi teh kasep keneh. Jauh mun dibandingkeun jeung Sarmadi mah nya beunghar ongkoh. Lah, geus sawedeunana. Heuh bener muga-muga bae kitulah. Gerentas bilebe malah pikiranna ngacok itu. Make kabayangkeun dilamar ku Haji Rodi sagala rupa. Bilebe tuluy malah ngelamun. Jadi dina lamunan teh maena rarangdaan tuluy damar ku Haji Rodi terus papangantenan. Dina lamunana keur papangantenan teh anu nguruskeun kawinana palebe. Atuh palebe teh meuni panaseun masih tetep maena nguruskeun kawinana ge. Ngalamun kitu bilebe ngabalanya sorangan. Heuh bener keun sina Sarmadi ge panaseun lamun aing nempo kawin jeung Haji Rodi teh. Gerentas bilebe siga bae nu bakal bener Haji Rodi teh ngalamar ka manehna. Bilebe can apaleun lamun Haji Rodi teh sabanna mah hayangeun ka Neng Heni. Sanggeus rada lila, bilebe teh hudang leumpang deui. Ayeuna mah rada ngincig lantaran kadorong ku pikiranna anu make mika hayang ka Haji Rodi sagala teh. Atuh teu lila ge bilebe geus anjog ka hareupeun Imah Haji Rodi, tuluy kalacat bae naek kana golodog. Maksudna mah rek uluk salam.
Bareng jeung kitu tua kampung palebe Mang Tamin jeung si Uyat oge anjog kadinya. Ari marahna mah langsung ngaruliwet ka kebon dipipir imahna Haji Rodi. Parona kabehan ngarawaskeun ka imah Haji Rodi. Atuh katampo ku marehna mah bilebe anu ngalacet kana golodog teh siga bae munding. Anu keur leumpang ngadeukeutan lawang pantok Haji Rodi. Tua kampung jeung sejena manira reuas nempo kitu teh. Tuh tempo, cek kuring ya bener lain. Moal heueuh na lamun munding biasa mah make naik kana golodog imah segala rupa. Bari jeung tuh tempo. Itu suku hareupna ngetrokan pantok imah. Teu mungkin munding biasa mah bisa ngetrokan kitu teh. Cek tua kampung bari leungeunna tutunjuk. Nu sejena arolohok mata simeuteun kabehana meuni teu kicep-kicep mencong ka bilebe. Atuh katampo kumaranehna mah bilebe teh munding gede anu keur ngatrokan pantok imah Haji Rodi. Benernya eta mah pasina ge munding siluman ingon-ingon Haji Rodi ye. Pantesan teu tajam teh beunghar kitu. Padahal mah ye kuring jaho baheulna mah Haji Rodi teh anak jalma teh woga. Cek palebe bari matana mah tetep mencrong ka bilebe pamajikanna sorangan anu wujudna kumahina katampo munding nya gara-gara make baju suta teh anu nang nimu. Baju suta teh anu Pak Haji Rodi nang beuli ti maona. Anu sabenerna mah baju jimat baju manta. Bener teu sangka saksa ngobok oge kuring mah si horeng Haji Rodi teh geuning beunghar tina munjung. Cek Mang Tamin bari olohok mencrong kana munding. Eta teh can tandung munding siluman ingon-ingon Haji Rodi cek kuring mah ye. Bisa bae justru Haji Rodina anu ngajenggerek jadi munding. Lantaran kuring pernah ngadenge cek jalma kolot baheula mah lamun aya jalma anu munjung ka siluman munding atawa siluman bagong. Unggal malam Salasa wujudna sok robah jadi munding. Eta namun siluman munding. Lamun munjungna ka siluman bagong ya robah jadi bagong. Pan keur peuting teh malam Salasa. Cek kuring mah eta teh pasti Haji Rodi. Ngajenggerek jadi munding sigana mah kaberangan mainna teh. Cek si Uyat nyanyahoni ngomongna. Bisa jadi oge kitu. Soalna teh isu kuring macan panggil jeung Haji Rodi ye. Padahal biasana lamun aya nu maoteun teh Pak Haji Rodi mah sok paheulana datang. Cek Mang Tamin. Terus ayeuna kudu kumaha urang teh? Itu sidik geus katampo mundingna ye. Tanya si Uyat deui. Ari cek kuring mah ye meungpeung ka perogok buktina. Munding teh mending gua tewak bae ayeuna keneh. Ngaja-aja mah hese neangan bukti kieu teh. Cek palebe. Manehna ayeuna mah siga anu sumanget pisan hayang newak munding ka jajaden teh. Nya bener kuring satuju pisan. Ayeuna saperti rencana tadi anu geus dimadamikeun. Palebe sampeureula ka ditu ka munding. Da geus pasti eta mah munding ka jajaden ieu palebe. Ku palebe aja ngobrol heula eta munding teh. Lamun katempo lengah kek ku Mang Tamin jeung si Uyat dieurat eta mundingna. Cek tua kampung. Tapi ngadenge kitu mah palebe anu sabenerna borangan pisan tangtungna bae mugen. Tapi rek nyebut embung mah mehna era ku Mang Tamin jeung si Uyat. Ya ngarasa kokolot lembur teh ya cenah kitu pikirna. Tuluy pok bae palebe teh ngomong, "Ari kuring mah siap bae patua." Ya, tapi ari tugas patua naon? Cek palebe. Ari kuring mah pan lamun dina pasukan perang masalah ke komandan palebe. Ya ari ngaran komandan mah tugas nangan saukur ngawaskeun. Prajurit itu perang mah tembal tua kampung aya bae alasana. Ari si Uyat jeung Mang Tamin ngan saukur silih reret bari silih kicepan. Teu bisa kitu patua. Lamun dina keterangan agama Islam ya ari pamimpin teh imam. Ari imam nya kudu pangheureupna. Ayeuna lamun patua ngaramun ngarasa agama Islam ya kudu jadi pamimpin seperti urang Islam. Kudu aya pangheureupna. Cek palebe teu eleh ngomong. Tua kampung ngahuleng nepak tarang. Tapi tungtung nama Mang Tamin ilu ngomong nengahan. Geus teu kudu ribut, teu kudu. Kieu bae cek kuring mah ye. Ayeuna patua bareng jeung palebe ka ditu sampeurkeun munding. Kek mun katempo lengah mundingna kuring langsung dieurat. Pokona mah titik geus teu aya debat deui. Cek Mang Tamin. Satuju bener kitu pisan kuduna. Cek si Uyat ngalokan. Oh di geus dikitukeun mah palebe jeung tua kampung oge geus teu bisa ngomong deui. Lantaran ngarasa era ku pangkat kokolot lembur. Tuluy bae atuh duanana ge indit rek nyamperkeun ka munding anu sabenerna mah bilebe teh. Tapi lalampahan mah duaan bet siga budak. Dempangna malah silih dorong kitu porai arembung di hareup. Si Uyat jeung Mang Tamin ngan saukur gogodeg nampok kitu teh. Ari bilebena anu masih keneh dina wujud munding keur ngetrokan pantok keneh. Bari cek rarasaan manehna mah uluk salam. Assalamualaikum Pak Haji. Cek bilebe. Tapi ari kadenge ku tua kampung palebe jeung nu sejenna mah
Suara bilebe teh siga suara munding anu ngasada tarik pisan. Atuh tua kampung anu geus rek ngalacat kana golodog teh ngarandeg. Ku palebe anu numpang nasa tukangeun atuh jadina katabrak. Tua kampung ngajarongkong ka hareup. Kubrag lawuh kana golodog. Awakna katindihan pisan ku awak palebe. Ari sirahna tidak gor kana golodog. Tua kampung leuwas teu sadar ngagoak. Aduh, tina naonan palebe ruy sirah kuriri tidak gor. Cek tua kampung. Ji hampura patua atuh patua ngadon eureun ngadadak kitu. Tembal palebe bade hudang deui lalaunan. Kalakuan palebe jeung tua kampung katampueun ku Mang Tamin jeung si Uyat. Teu saladar doanana jadina ngabarakatak sari-serian. Bilebe anu keunang tung nonggongan yang hareupan kana panto Imah Haji Rodi leuwas barang ngadenge sora anu raribut teh. Bilebe ngalieu ka tukang barang nempo aya palebe jeung tua kampung teh. Bilebe ujug-ujug bae ambek. Haok bilebe teh rarasana mah nyarekan. Tah kabeneran sia Sarmadi nyane datang ka dieu. Ya, ayeuna keneh aing rek minta dipegat ku nyane. Cek bilebe bari deungeuna rarasana mah tutunjuk. Tapi ari katempo jeung kadenge ku tua kampung jeung palebe mah, bilebe teh siga sora munding anu ngasada tarik pisan bari totojer. Atuh palebe jeung tua kampung anu geus ditadi sieun teh beuki ngarasa sieun bae. Ampun juragan munding, ampun lain kuring tapi nu ngajak ka dieu mah eta tua kampung. Cek palebe bari jeung begeutna sepa undur-unduran. Bohong sakadang munding. Palebe nu ngajak ka dieu mah. Cek tua kampung jadina patuduh-tuduh jeung palebe. Atuh bilebe anu ti salemehna geus ambak, beuki ambak bae barang ngadenge maena disebut munding teh. Kurang ajar sia, bangka waras sia. Aing disebut munding sia. Cek bilebe bari molotot. Tua kampung jeung palebe beuki soak bae lantaran kadenge jeung katampo kumanehna mah munding ngasada tarik pisan bari jeung totojer. Atuh maranehna duaan teh beuki soak bae. Tua kampung balik ka tukang rek lompat bareng jeung kitu palebe oge rek lompat ceger jadina mah malah patabak-tabak lalabuh harudang deui tuluy lalompatan bari cocorokan tulung-tulungan. Tulung aya munding ngamuk tulung. Cek tua kampung bari lompat ti babaranting. Tulung eta munding edan tulung. Palebe oge cocorokan tulung-tulungan bari lompat. Nampuk kitu bilebe beuki ambek jeung seul bae lantaran kadenge kumaha teh disarabut munding. Bilebe tuluy rek liat mudag turun tina golodog tapi barang rek ngapeung bangudag kadenge ku bilebe aya nu seserian di kebon pipir Imah Haji Rodi. Barang direret si horeng Mang Tamin jeung si Uyat anu ngadon keur sasaleurean yang serikeun kalakuan palebe jeung tua kampung. Ningali kitu bilebe anu keur ambek beuki ambek disangkana Mang Tamin jeung si Uyat teh jeung serikeun manehna. Bilebe tuluy malik haok nyarekan ka Mang Tamin jeung si Uyat. Dasar bangka waras ya, naon sia nya serikeun aing. Cek bilebe bari patana molotot ka Mang Tamin jeung si Uyat. Sora bilebe anu nyarekan kadenge ku Mang Tamin jeung si Uyat tantuna bae sora munding anu ngasada tarik pisan. Wari jeung katempo munding teu ambak molototan ka maranehna. Mang Tamin jeung si Uyat anu tadi narek niat ngeurad munding jadi malik soak. Pungtung nama brembeng manehna duaan ge kalabur bari tulung-tulungan nyarebut munding siluman. Bilebe beuki ngarasa ambak tapi oge heran. Dasar manusia teh aruyahan. Aing sakieu geulisna disarbut munding. Kabeh kieu teh gara-gara si Sarmadi jeung si tua kampung lurus tunjung tah. Ka aing ngadon nyarbut munding. Saruana eta manusia teh. Jadi bae sajana nurutan. Awas ya doana ditahan sia ku aing. Cek bilebe bari kejrig tuluy indit rek mudag palebe jeung tua kampung anu geus kalabur ti tadi. Cag urang tudah heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di Imah Cijariah. Jalma-jalma di dinya harita masih keneh pada bingung lantaran liang kubur jang layon siat masih keneh can beres digali. Lantaran aya bae halangan teh salah saurang anu tugas ngagali kubur anu ngaran Suhana datang nepungan Haji Rodi jeung Pak RT mere laporan kaayaan di astana. Tah mana kitu Pak Haji, Pak RT kuring oge bingung. Kunaon ngagali tanah kuburan teh aya deui bae halangan teh.
anu ayeuna kahalangan deui ku batu ageng Pak Haji jantan sesah digali kuring sadean ge heran nembe ayeuna ngalaman kejadian kieu mah cek Mang Suhana Haji Rodi jeung Pak RT ngaharulang kumaha atuh Pak Haji ari tos kieu bet asa aneh pisan ieu teh cek Pak RT nanya ke Haji Rodi masih keneh ngaulang bingung teu dilapok manehna ngomong kuring ge asa karek manggih kalian kieu mah atuh Pak RT kuring ge bingung Haji Rodi teu bisa mere jawaban atuh kawehan pating harulang deui pok Pak RT kadang ngomong deui ari samemehna baruk aya nu pinuh ku cai teh tanah kuburan teh Mang Suhana kumaha kaayaan ayeuna saateu caina tanya Pak RT boro-boro saat Pak RT cai teh kalakau beuki pinuh pugu ge malah banjir biasana ge tembal Mang Suhana si kumaha lamun disaatkeun bae caina teh Mang Suhana ditauk boh naon carana mah bisa teu lamun kitu cek Haji Rodi eta ge tos nyobian Pak Haji tapi dak sigana teh nyumur eta taneuh teh geuning pinuh deui caina tembal Mang Suhana kadenge kitu kabehan ngarasa bingung deui bae ari jariahna anu teh tadi ngadengekeun obrolan Pak RT Haji Rodi jeung Mang Suhana beuki bae ngarasa sedih segruk maehna ceurik deui bade sambat ngaran si Ahat salakina dosa naon atuh akang teh gini atuh goreng-goreng teuing nasib akang teh geus maot bae ge hese rek dipereukeun bae ge cek si Jariah bari ceurik ibu-ibu nu sajina ngan saukur cicing ari ngarasa karunya mah karunya ngan manehna geus teu bisa kumaha-kumaha keur kitu Haji Rodi kadenge ngomong deui kumaha lamun kieu bae Pak RT urang meureun kapaksa kudu ngarebukeun mayit teh dina kuburan anu loba caina atuh da geus eueuh di cara lain lamun diantepkeun bae karunya kana rayon Jang Aat maksad Pak Haji teh dilepkeun meureun nya rayon Jang Aat teh tanya Pak RT nya kumaha deui atuh da eueuh deui jalan cek Haji Rodi Pak RT ngahulang manehna ngarasa teu tega oge lamun layon si Aat kudu dilepkeun dina kuburan anu loba caina mah tapi tuluina mah kapikir oge ke Pak RT da memang lamun teu kitu eueuh deui cara lain tapi samemeh Pak RT mutuskeun Pak RT minta heula pendapat ka Ci Jariah salaku pamajikanna hapunten Ci Jariah ya naon anu dicereskeun ku Pak Haji Rodi mungkin aya laresna oge janten sanes kuring jeung Pak Haji tega kana layon Jang Aat tapi da teh adi cara sanes kumaha pami kitu Ci Jariah salah kebojona almarhum satujun teu tanya Pak RT ngomongna meni hati-hati ya abdi mah ngiringan bae kumaha saena Pak RT Pak Haji tembal Ci Jariah pondok adi geus kitu mah Pak RT tuluy ngomong ka balarea anu aya di dinya geus ayeuna mah geus puguh kaputusana Mang Suhana wayahna balik deui ka astana bejaan kana di ditu rayon Jang Aat rek dikurebkeun bae ayeuna keneh gitu terus kana aya di dieu sok geura layon Jang Aat teh angkat kana pasaran mauman wayahna teangan palebe jeung Pak Tua Kampung bejaan layon teh rek dikurebkeun ayeuna gitu cek Pak RT mere parentah satuluyna atuh jalma-jalma teh migawe tugasna masing-masing Mang Suhana balik deui ka astana rek mere nyaho supaya anu di astana siap-siap ari Mang Uman indit neangan palebe jeung Tua Kampung sedengkeun nu sejenna siap-siap di dinya aya nu angkat layon kana pasaran aya oge nu ngabereskeun kursi cag urang tunda heula sakedeung urang malik deui lah nyaritakeun bilebe anu masih keneh dina wujud munding kulantaran make baju sutra teh anu nang nimu harita bilebe anu kun ngaras ambak pisan tuluy ka kota tengan neangan parbe jeung Tua Kampung tapi geus diteangan ka ditu geus diteangan ka dieu oge palebe jeung Tua Kampung anggar bae teu kapanggih bilebe beuki ambak jeung seueur bae nah kamana atuh si Nurus Tunjung si Sarmadi jeung si Tua Kampung kejul teh nya dasar manusia balangkawara mun kapanggih diwawajet dua nasi aku aing bongan ngwani-wani ka aing bet munding cek garantas bilbe anu dina wujud munding tuluy kata pangajanteng mikir ti ditu nama tapi
Bila mah mainna kaingetan lamun di imah Cijariah teh keur kapatenan. Bilebe ngagerentos deui dina hatena. Aing karek kaingetan. Cina tadi teh aing ngadenge lamun di Cijariah keur kapatenan, pasti area di dinya tah si Sarmadi jeung tua kampung kecul teh. Tapi lamun disamper ka dinya ayeuna ratenya aing teh pancan ngalayat. Geus kajen teh samper belah ku aing. Sakalian bae aing sasadu. Mun samper bae ku aing. Rek diwirang ku aing masa kalian si Sarmadi jeung tua kampung teh garentos Bilebe. Geus pulih mikir kitu mah tuluy Bilebe teh indit leumpang deui rek ka imah Cijariah. Hari di imah Cijariahna harita teh jalma-jalma geus katempo beuki lobaan nu daratang. Lantaran maranehna geus ngadenge beja yen layon sihat geus siap-siap rek dibawa ka astana. Malah mah layon ge geus dipindahkeun kana pasaran, tapi masih keneh aya di tengah imah. Nungguan Palebe jeung tua kampung anu can daratang deui. Keur kitu torojol Mang Uman anu dititah nyusulan Palebe jeung tua kampung teh datang deui mere laporan. Hapunten Pak RT, Pak Haji, Palebe sareng patua kampung teh geuning teu aya di pileurean teh. Cek Mang Uman. Atuh Pak RT jeung Haji Rodi jeung nu sejenna pada bingung. Aduh kabara atuh jalma teh nya keur mah geus beurang kieu. Sigara hujan ongkoh. Geus aya bae halangan teh. Cek Pak RT. Nu sejenna kadenge pating reneng ngarasa seueur ka tua kampung jeung Palebe anu dianggap kumarehna ngalalawarakeun kana kewajiban. Tapi terilah salah seorang jalma tuluy aya nu usul. Tos kieu bae dicek pangaut abdi mah Pak RT, Pak Haji. Teu kedah ngantos adi patua sareng Palebe. Ayeuna mah mending langsung bae layon teh dibantuan ka astana. Bilih hujaneun. Keun atuh dan mingpin mah Pak Haji Rodi ge tiasa. Sami bae masa dabdi teh kitu. Cek eta jalma mere usul. Atuh nu sejenna ge saur manuk karomong satuju. Ari geus kitu mah Pak RT ge tuluy ngomong. Ya atuh ari sadaya geus satuju mah. Soklah Pak Haji, ku Pak Haji bae pimpina. Cek Pak RT. Nya atuh ari nu sejenna sapendapat kitu mah teu naon. Sok pasarana bawa keluar. Cek Haji Rodi. Atuh tuluy pasaran teh diarangkat keluar. Kitu deui jalma-jalma anu aya di jero ge tuluy kalaluar. Sanggeus tarapti tuluy Haji Rodi nangtung rek diantara heula dihareupeun balarea. Tapi barang keur kitu ujug-ujug surungkuy bae amun gede datang ka eta tempat. Anu si horeng teh Bilebe teh anu wujudna keur jadi munding lantaran make baju sutra jimat nu bah jumanta teh. Eta munding kadenge ngasadatari pisan bari asup kana riungan. Padahal mah Bilebe teh ngomong nanyakeun Palebe. Atuh nempo aya munding kitu teh jalma-jalma ge meuni rareuwas jeung sieun lantaran disangkana eta munding teh munding edan. Puriak jalma-jalma teh langsung paburisat teh pararuguh. Awas aya munding edan, awas aya munding edan. Cek jalma-jalma. Bilebe ambek deui lantaran disarbut punding. Haok mahena nyarekan bari mudag-mudag jalma anu ngomong munding edan. Atuh tangtuna bae kadenge ku jalma rea mah Bilebe teh siga munding anu ngasadatarik bari mudag-mudag jalma. Jalma-jalma beuki sarieun, beuki lalumpatan. Malah anu nyekel pasaran ge soak. Marehna ge rek lalumpatan. Ngan anu di tukang lompat ka tukang nu dihareup lompat ka hareup. Tungtung nama pabetot-betot pasaran potong kubrag. Layon sia atrak-atrak kana taneuh. Bilebe beuki ambak mampo kitu teh. Kurang ajar. Jalma-jalma teh sugan garelo kabeh. Nyebut ka aing munding edan. Cek garentas Bilebe. Bilebe tuluy ngalieu ka Haji Rodi jeung Pak RT anu masih keneh nangtung arolohok. Kasima meureun marahna teh. Bilebe tuluy nyampeurkeun. Punten Pak Haji, ieu naon sababna kuring disarbut munding? Jalma-jalma teh tos garela sugan tah kumaha? Cek Bilebe bari nyampeurkeun ka Haji Rodi jeung Pak RT. Atuh Haji Rodi jeung Pak RT reuas lantaran katempo ku maranehna. Bilebe teh munding gede anu ambak rek mulu ka manehna siga nu rek ngagadil. Saking kusieun-sieuna Haji Rodi geus teu era deui ku Pak Haji. Becir be Haji Rodi teh langsung ngabecir. Kabur bari tulung-tulungan dituturkeun ku Pak RT. Tulung, aya munding gelo, tulung. Cek Haji Rodi. Nampo kitu Bilebe meuni olohok. Bah, eta Haji Rodi ge meuni nulus tunjung kitu nyebut ka aing munding. Geus gelo sugan Haji Rodi ge nya. Cek Bilebe. Cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula ka
kaayaan di Kerajaan Siluman Munding. Harita Prabu Ganda Wisesa keur ngayakeun babalageum pagan jeung para gulang-gulang katut para pajabat Kerajaan liana. Pokok denge Prabu Ganda Wisesa cumarita. Dengekeun ku kabehan sia. Ayeuna nagara urang keur meunang musibah. Wawangunan ancur, sawah jeung kobodo ge rusak. Rakyat urang ayeuna geus kancam kalaparan. Ieu kabeh lantaran kalakuan si Cumanta anu geus nyebakeun manusia padu bae ka urang. Eta manusia anu disebakeun ku si Cumanta malah nimbulkeun karusakan di kerajaan urang. Ku kituna si Cumanta ayeuna kudu tanggung jawab kanu geus dilakukeun ku manehna. Manehna kudu ditewak, dibawa ka hareupeun kaula. Cek Prabu Ganda Wisesa. Nu sejenna ngan saukur caricing eueuh nu ngaromong. Prabu Ganda Wisesa tuluy cumarita deui. Sugara Sugiri ka dieu sia. Cek Prabu Ganda Wisesa ageroan Sugara jeung Sugiri. Sumangga kaulanan Kanjeng Gusti. Tembal Sugara bari nyamperkeun ka hareup cedok nyembah. Diturkeun ku Sugiri. Sia doaan ku kaula dibere parentah. Geura tewak tah si Cumanta bawa ka hareupeun kaula. Lamun gagal, sia dua anu ka kaula bakal disiksa. Tewak oge pamajikan anu ngaran si Ona. Kade poho sina bulik oge anak kaula nyimaskeun manik. Laksanakeun ayeuna keneh. Cek Prabu Ganda Wisesa mere parentah. Sumangga kaulanan Kanjeng Prabu. Sadaya parentah bakal dilaksanakeun ku sim abdi duaan. Ayeuna keneh. Cek Sugiri. Tuluy duana nyarembah. Geus kitu mah les Sugara jeung Sugiri leungit ti eta tempat. Kana waktosna saep. Ieu dongeng karangan Pripados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana munggia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.